seorang filosofis yang tidak perlu saya sebutkan namanya. Nyana bilang orang yang hebat orang yang malas dan orang yang tidak pernah punya pekerjaan, itulah yang hebat. Ente bisa kos gitu jadi wali. Kuari gerokeun kurang pod ka dieu aya naon cenah kiai kakula misalna ieu Mang Haji mamang nya aya naon ya orang ngaji penting. Oh kula kan boga pagawean sekian kula sok maca sholawat ai penting. Boy hebat kadengeuna nya atuh bangun muringkak bulu teh urang kadengeuna. Gerokeun ki jamaah kade ki jamaah aya naon cenah kiai, coba yuk orang babarengan ye ngaji di Cilongput. Oh kula sibuk malam eta aya 2 panggung isuk 3 isuk deui 5 paeh di jalan sia mal. Sibuk teu bisa tah. Kapolres panggil, Kapolres sini ikut saya, kita sama-sama nanti ngaji malam mulai jam 12 sampai jam 3. Waduh Pak Kiai, atuh nanti besok saya gak bisa kerja. Wah enggak ada, pokoknya saya enggak ada punya pekerjaan. TNI sarua bae. Pak Dandim, kebetulan Dandimnya hadir. Pak Dandim, coba ikut saya, yuk kita sama-sama kita ngaji malam. Waduh enggak Pak Kiai, waktu saya kan besok. Waduh bagaimana kalau nanti malam ngaji, besok jangan ngantuk dengan banyak pekerjaan. Haji Pendi itu boga pamajikan. Ini ada boga pamajikan ya. Predikatnya tilu, durek, duren, duko. Duko, duda kolot. Durek, duda torek. Duren buruk. Oh hiji acat. Nah kuari gerokeun gugula. Haji Pendi jatuh boga pamajikan ya. Coba ya kade orang ngaji jam 12 eren jam 3. Hampura Kiai. Hampura. Kunaon emang bener ge kula teu boga pamajikan WA-an terus. Sibuk lantaran pekerjaan. Moal bisa jelema anu bisa bareng hudang ti peuting jam 12, jam 1 sampai jam 3 sampai jam 4, orang yang otaknya tidak punya pekerjaan, pikirannya tidak berpikir tentang apa-apa, rileks. Nah ketika orang hirup cara hasep beban hiber urang hiber nu mantap pernah Haji Pendi ti peuting nyana tafakur nurutan kula. Oh bener cek nyana hasep hampang cek nyana aing ge nurutan hasep lah moal aya beban geus kahayang ku aing dipiceunan ngarokok deui. Masya Allah.